Isuk-isuk pak pik pak masak soalna mai caroge arek init deui gawe. Tace isuk aya nama lumena dari weuh ieu teh. Seusehaneun sing talamru gerohaneun sing tampuya. Hayu cing teh urang bagi-bagi tugas ame tere beres. Teuing kunaon da meni sok heran lamun aya salaki di imah sok ngadak-ngadak riweuh. Sabari nyeun seurang sabari masak cing teh. Atuh da aya teh poe Senin untungna we teh apu sakolana asup beurang. Jadi rada lumayan jongjon saeutik. Tace teh video poe Senin kamari karek kaedit apanan. Jaba bapana arek init deui ayeuna ieu teh. Masak nang urang nu babari we cing teh urang ungkepkeun daging jeung tempe. Cing teh arek muka sangu ti dieu moal lamun arek urang ungkepkeun tempena kabeh. Mung moal cenah teh naha cing teh asa moal. Geuna we cenah ti mama heuh asa beureut teuing cing teh. Borong mah geus ungkepkeun daging loba abi teh. Tah ieu teh jang sayurna marek ngrecek sampo jeung kembang tahu. Cing teh ame teh luwak liuk teh sok teu geuna mun eueuh sayuran teh. Kapuning eta ari samalna mah da eueuh da teu boga cengekna. Biasana masok nyetok dina kulkas teh kesakalian wae masok boga. Ayeuna mah meni teu boga sasiki-siki acan. Cing teh kenailah da aya jang leleur mah ieu sayur. Bocil anu leutik tanggeus ngaeh yang mamam deui. Biasana isu keneh geus dahar atuh da ayeuna kakarek masak. Cing teh tungguan sabar da paya ancleuh mah gorengna oge. Da geus asak supaya we garing luarna. Ning teu da teu lila urang langsung nama goreng tempena. Nih asak we kabeh urang yang lalap da heula cing teh kena aya samalna oge. Ning ieu aya daun popohan lumayan menang sakeupeu. Kuat kering korontang da geuning tangkal da kaholodoan. Sanggilang eta tadi ceboran tapi da keukeuh we geuningan garing. Tuh ari geus sariap kieu mah hayu urang dalahar. Tah cing teh bocil mah wapan ku kadinya. Cing teh kali-kali mah yang jongjon dahar inungna oge. Da jarang ieu cing teh bapana mah ari inungna mah unggal poe. Tuh batur mah geus ka mana mah da manehna mah ngalimed keneh. Leutik-leutik oge da awakna da eta teh barang daharna mah segut ngan teu jadi daging. Kan kitu teh ya manehna mah mineng barang dahar loba dahar mineng BO. Cek paribasa kelot teh mah kos manuk cangkurileung cenah. Tah teh geus beres kadang-kadang lanceukna langsung ngamanian bocil. Geuna tuh pan jongjon ari budak geus beres kabeh mah. Lanjut we itu tengah bagir-bagirkeun bebeklan mai caroge. Aya teh dibagir-bagir sok kami nengan tinggalkeun tara ka bawah. Seperti biasa we di bahanna kiripik ning eta. Jiga aya cinta sing salamat sing hasil. Tinggal ieu eta bocil mending geus icikip rasa maruk-maruk di bawah. Teu nyaho mah sebat bongo ditinggalkeun. Aduh dedeuh teuing euing budak teh.